tahirun wasani jeung ari anu nomor kaduana eta tahirun cai anu suci mutahharun amang mah suaban teh kanu kenal ya Marohidin nya jeung kanu akrab ai ka Marohidin atuh araranteun sarariun teuing eta tahirun cai anu suci mutahharun tur anu tiasa nyucikeun tapi makruhun kitu makruh anu dimakruhkeun non istimaluhu nganggona cai pil badani kana badan lapis saubi henteu makruh dianggo kana anggoan mah bahwa ari cai suci tur tiasa dianggo suci tapi makruh dianggo wudu mah henteu dianggo nyeuseuh mah eta al maul musamasu cai anu dipanaskeun ku panon ayil musakhanu bi taksiri samsi tegasna cai anu dipanaskeun ku sabab tilas nyorotna panon poe bihi kana cai tuh lajeng atuh anu nomor kaduana cai anu 7 neme nya kakeunaan ku hukum cai anu nomor kadua tina hukum anu opat nyata anu kadua mah aya cai suci tur tiasa dianggo susuci ngan makruh susuci ku eta cai gitu makruh dipikangewa khususna wudu ku eta cai adus ku eta cai anapun lamun nyeusuh mah gitu wawasu wadah henteu mangga we ieu mah wudu salajengna adus ku cai eta mah makruh cai naon nyaeta cai anu panas bari panasna teh lain ku ditaheur tapi ku sabab kasorot ku panon poe panasna teh tilas nyorot panon poe teh aya dicabak cai teh hanut atau panas tawudu ku cai eta sah masah ngan makruh gitu lajeng adus ku cai eta sah masah ngan makruh janten pahala-pahala sunat urang Marohidin bade mewe wudu teh sok bismillah heula Marohidin nya bismillah sok nyusur Marohidin sok nyusur tah eta huntu geuning kitu tah nyusur panya teras geuning ngawasu dua dampa panangan doana teh Allahumma lakasuntu Marohidin mah Allahumma padiyadaya nya Marohidin teras atuh kakemu geuning naon doana teh Marohidin mah doana teh palamaraenahu Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika ngisi gacai kana liang pangambung pan osok Marohidin tara katipu ku ibadah urang Marohidin mah siga nu geus ibadah pada encan teu apaleun doa-doa eta-eta acan Marohidin mah pami tong hiji jeung Marohidin teu apaleun naon jeung nu pinter teh Marohidin Allahumma arihni roihati wa anta ani rodi Marohidin bang pepatan kemanya bang saroga gitu ka uyang gitu uyang kayak bapak embang ngaji ka uyang gitu eta ka budak sapotong eta teh sapotong deui bapana teh kaburu dicabut ya bijil sakitu teh Mustafa udang itu Masya Allah. Leungit pahalana teh Marohidin lamun nganggo cai makruh mah teu aya cuk urang-urang geus ibadah tuh panangan dua diwasuh nganggo doa gleger doana ge sababakan kadenge dari sapekeran Allahumma padiyadaya siga budak da dina panggung wuduna bari imtihan gitu teu aya kulan pahalana teh geus mah lalocot kudu bari nganggona cai anu suci tur tiasa dianggo suci tapi makruh nganggona cai anu kasorot ku panon poe cenah urang bisa kitu nya pan urang sok pengawasanana sare belah ribu teh sugan teh gempa nya atau diompreng teh diserikeun Mang Rohidin jeung Emang nya teu kadengen rakeun bau cai mah itu Masya Allah datuh kantor nupang
anu sebat kantor pusat iblis mah pangawasan Mang Rohidin nya kubakat urang ulah ngalarti kana agama kantor pusat iblis teh di dia tempat ngawas mah itu teh kumpul iblis teh kete anu tugasna dina panon dina bool dina biwir dina leungeun gitu geus begitu dari pengawasan di komando siap kerjakan anu nunutan anu leungeun gagar we siga monyet anu bool gutak gitak nya siga aya paku gitu anu sirana luak lieu Mang Rohidin ngere kalawang geus aya cenah nyiru eta mah nyiru we gitu aya di dapur amang nyiru alah nama diompreng alah apa mi alah kadu ngaji alah Masya Allah. Nah, leungit pahala sunat teh, mata ulah katipu ku ibadah. Ulah katipu ku ibadah. Nyata nu katipu ku ibadah teh jelema nu wudu memang ku cai suci tur bari nyucikeun da teu apal teh ya. Ilmuna cai anu panas upanu poe ge kusabab misalnya wuduna teh dina balong atawa dina toren Mang Rohidin ngan dibuka torenna teh kasaot manon poe dikocorkeun teh haneut teh Mang Rohidin haneut ieu muni pupuridingan raos ku eta wuduna teh maker cik urang teh tuluy sunat wah sagala dipigawe dina salat teh beres ngahewat atuh balik ti masjid teh geus salat jelema dararaka kaum ku sia mah gitu ingat aing atuh ibadah wudu ge aloma pajadaya aja gitu pahalana sunatan geus da aya naon nu malikeunana ngalaksanakeun pamakruhan dina wudu nyaeta caina ku cai panas atau haneut ku sabab kasorot ku panon gitu tah eta nu katipu ku ibadah teh insyaallah ku ngawas mah nya ku ngaos urang saulat salit nimu ilmu moal katipu teuing ku ibadah teh najan aya katipuna mangan moal teuing we kitu moal katipu teuing oh ieu mah haneut piceun heula haneutna teh Mang Rohidin nu ngocor teh haneut aduh cenah ieu haneut wae teh geus 1/2 jam beak sugan eta caina toren listrikna meureun cik oten enggak tahu saya mah yang penting mandi di sini beol di sini kencing di sini sesudahnya nyebalik dahar bae urang teh di luar ngaji masalah listrik terserah saja atau gitu enggak mau tahu saya mah penting make aja gitu Masya Allah atuh jadi lieur kajengan teh mikirannya mejeuna seprut si koten mah kitu ngajina teh koten nya mere pikiranun kanu magahan teh sia mah koten lain kadua ngabungakeun ya gitu toh tah cai makruh adanya ulah katipu ku ibadah petak wali mah lain beuki luhur kadang beuki hana saya isin katipu ku ibadah teh tuh contoh Mang Rohidin tuh beuki dongko bisa jadi beuteung si eta mah masyaallah wal qismu salisu tahirun fi nafsihi ghairu mutahharin geus jam 12 nya cekaplah sakitunya